harfan in wa'ada wa in aswa abduhu tazawaja wa'afa asyhadu an la ilaha illallahul ladzi 'alama syirru wa akhfa wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa amma ba'du wa qala Allah ta'ala fil qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha padbar bidatidin taribas sadaka. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hatur uninga simkuring atas nami panganten pameget minangka wakil ti pihak panganten wa pameget adu jauh ti anggangna datang ti anggangna jauh ti dumukna lemur matuh padubukan Banjar Karang Pamidangan Nagara Acik-Acikan dayeuh maneuh Kampung Kebon Mangu Desa Sawah Tengah Kacamatan Cianjur anu diamring kudu garinding diajak para kadang warga tatangga rejeng baraya turun gunung ungah gunung nepe akar ngembing jangkar mipir-mipir urat pasir nya cunduk kanu dituju nya datang kanu diseja kibesan ieu teh lain kairid ku cikiih lain kabawa ku Cileuncan tapi ngandung maksud sareng tujuan dupi maksudna taya sanes sejak nepangan hiji wanoja anu pinuh ku jalan badami bade nyumponan hiji janji pasini anu kamari pasang subaya anu baheula kiwari pasini ditakdir kudu maha suci diijabah pamaksadan kudu maha kawasa tiasa kauntun tipung katamang beas tepang duriat ti Allah subhanahu wa ta'ala tari asih anu kungsi pasini kiwari ngabukti jadi ngahiji rambat cinta pameungkeut ranggeuy kadeudeuna trat dina gurat duriat aina baris kalampah nyuk curug galur sunah rasul mapai lacakna para anbiya janji kamari baris dipungkas ku jati krami nya parantos didahukeun petennya yang yogi kaneng Rizka neme kibesan pangna simkuring sarombongan taya titih taya rintih maksad ngadon reureuh sakedeung pepes kesang indit deui meungpeung isuk ameh iuh meungpeung beurang ameh caang meungpeung sore ameh nyase ngan aya ieu anu bade dititipkeun di dieu nyaeta ieu si Jalu yang yogi Prasetyo tah ieu mah bade ngancik terus majik bade ngahekok nyeblok mapai jodoh kadar duriat di Allah subhanahu wa ta'ala anamung nya kitu kibesan cundukna yang yogi ka dieu teh rombongan estu kepak mampah ngalongkewang jauh ti angkaribungna tebih ti jingjing bawana mung saukur ngabantun talutug mintul sekeutaneun rehing di dia ayah huma dugul asekaneun sareng eta weh nusok dicacanak manuk bonol nusok ngarengkol dijojodog ku dua nog disimut ku inyuk kusut eta mah insyaallah meure cacanak ya atuh sapertos cacanakanana lauk sami anakna lamak sajewir artos sapeser papai sabungkus eta mah mung pangdede sacongok ramuk da bunguh ari kanya kolot kanu jadi anak mah sok sanajan gunung tanpa tutugan sagara tanpa daratan gede keneh kanya kolot kanu jadi anak lamun dina aya mah sumanga nyangakeun rebet nya sabrang salawak salayang lebet ka cale mah henteu sumanga nyangakeun hatur lumayan lebet ka sae mah henteu kibesan peryogi ka uninga yen ieu murang kalih teh Kang Yogi
ieu teh jalmi atah tina pangalaman sepi ku hati sudah ku kaya-kayaan tuna ku pangabisa lamun dina tani tacan ngarti kana dagang tacan paham kana gawe teu cage mun dina kai mah taya bentena ti kayu randuk didamel pamingkul bengkung didamel pangiret bengkeng didamel ti hangma medang cek paripawasna ya. Sumanga nyangakeun saparantos serah tubirah barang hirup barang pae mangga tampi kebesan upami ditinggal hargana nya kirang utama upami ditilik hargina nya kirang utami tapi pandang ku subaya nasi ujang gerak tilik ku pasirih nasi nyai atuh salajengna apa sinarang emak sumamung doa dunia akhirat ka ieu murang kali ka ieu panganten sakali mudah-mudahan dina rumah tangga na masing rutut raut sauyunan kacai jadi sarui kadarat jadi salogak kacai sing getol mani kadarat masing getol salat masing abadi rumah tangga na sapertos rumah tangga na Kangjeng Nabi Adam sareng Siti Hawa tentrem rumah tangga na seperti rumah tangga anak Kangjeng Nabi Ibrahim sarang Siti Sarah oke sejahtera rumah tangga anak seperti rumah tangga anak Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sarang Siti Khadijah Al Kubro amin ya Allah ya Rabbal Alamin palias loba codekah palias terus narutus sapanjang jalan catur ngebat babayan carita kiwari kantun mulyana kiwari kantun senangna kiwari ayana hiliwirna bayu pawana dina sumiratna sang giwangkara hirup ulah papanggih jeung papanggih anu mata hese oge sorok anu mata kagok estu beber layar tarik jangkar buat ngambah sagar kamuliaan paparin ti Allah Subhanahu wa taala jungjing kuning kelor warna simet cari cangkas hejo kabal ngari krikanana mun jungjing teding pendil mun pinang saraka kemang mun ngenge sekar mang jere bagja kumanjangan anu balayar ngawitan dina rumah tangga rupena ala kadar pangjajab kanun munggaran rumah tangga sakitu anu kapihatur bobot sapanon carang sapagan hapunten anu kasuhun boh pilih wae sim kuring sareng rombongan kirang tata titit duduga peryoga cologog kasebatna kirang entep seureuf teu sopan dina tingkah lakuna hapunten anu kasuhun mudah-mudahan urang sadayana antenan dina aya usum coronanya wabah masing disehatkeun masing diparanyangkeun yuswa oge masing diberkahkeun amin ya Allah ya Rabbal Alamin barakallahu laka barokah wa jama'a bainakum bil khair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar khudman safada maqadar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.